saat-saat batur memikirkan kumaha nasib di akhiratnya nama terus baik nyokotan duit bang ridit riba geus teu kadeuleu kumata hate kumaha jaga di akhiratna teh mata ajakan coba ge nu ngridit ge meuting peuting ge ngajakan istighfar asana pesenen tambah deui ngriditna. Hati orang teh lamun geus paeh mah repot. Ciki soleh teh mau mobil paeh kudu didorong nu paling parah mun listrik paeh pararoe paling parah sekali bobogaan salaki paeh. Teu bisa didorong tamang. Bisa usul ka KUA tamang. Tuh jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah kurang ramekeun maleman lebaran ramekeun maleman nisfu Sa'ban ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara. Neku salat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula. Urang nu can diijazahan ulah sailu-iluna bid'ah. Besi di lembur aya nu ngayakeun salat nisfu Sa'ban ulah milu. Ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud cara jelema kuari di partai suka Golkar iya suka Golkar dek nanti memilu bae maksudna teu boga maksud blow on sia eta maksudna naon dek milu ka PDI henteu mah ngaresep bae ka bandara Beureum iya tuh kudu boga maksud naon henteu mah lah ngilu ngeungkeuy bae tolol sia iya naon is kapan ayo mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae eta mah goblok bentolol tah mah ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti cek dina gambarna bae eta Baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing resep ka gambarna bae dieun we ku sia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan Baitullah habak atuh aya resep ka gambarna mah sia nyaotan teh artina henteu ulah kudu ditaliti heula. Iya partai naon ieu mah Golkar. Golkar artinya naon? Caringin. Tangkal caringin mah gede bisa pakai nyuhan. Mun rubuh ka tidian teh sia. Paeh. Sing ade ulah main nyuhan bae kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal caringin. Malodar. Nyaos ya. Jadi taliti heula dek ka mana ieu arahna mun dek ka partai, mun organisasi kudu nyaho heula arah. Ai kitu mah geus nyaho Golkar teh golongan karya. Jadi nya nama terus be berkarya, artina berkarya teh ya digawe. Jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae. Sia mengartikeun kitu amat iya teh emang kos kitu. Teta taliti lah lamun PKB naon PKB teh partai karung bekas. Aduh teta taliti lah terus jadi orang asupna mantep dek naon ieu maksudna naon nu diperjuangkeunana saha huluna di dituna bel jelema bager apa henteu huluna tanyakeun heula. Jadi ngeunaheun urang namun ulah engkeuy-engkeuyan teu pararuguh. Hige aya nu ngayakeun salat malam nisfu Sa'ban. Milulah jangarana ge salat ulah
tetap aya aturan-aturan anak eta mah salat kelas tinggi nu geus bisa cerik bari salat eta meunang da salat kos kitu urang kudu salat na ge ieu kuduna ieu diistighfaran deui salat urang mah kudu ditobatan deui salat urang mah lain ngadeukeutkeun diri ka Allah ngajauhan salat urang mah sholli sunnatan nisbi Sya'ban lailatul Allahu akbar 15 poe deui puasa angkring aing kuari di PHK sia jasata pabrik goblok nu saurang mah Allahu akbar bejana aing dek dikirim ka Karawang sial ya tolol personalia goblok-goblok geuing Allahu akbar aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar tolol jasa ieu aja salat kos kitu heran aing mah salat si kos kitu bari ulah salat mah kos kitu tuh ya jadi salat urang mah istighfaraneun taubatan geus ulah salat geus caritana malam nisfu Saban jang kelas-kelas urang mah ulah di Bandung mah aya di Cilember ajengan Sepudin di berjamaahkeun loba nu nentangna kiai nu barisa ngaji ulah eta mah kelas ba'dul arifin jeung kelas-kelas jelema nu ngadoana lain jang sorangan mah delok di pikiran geus nemah kumaha Allah ngatur nu di pikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh mikiran ba'dul arifin mah kok aneh deuk pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta duwi kokos kitu sih alam kuari aneh dek kondangan minta duit dek ke rumah sakit minta duit gagaro minta duit gagaro doang atel minta duit itu sih kubaha konsep nah kok kos gitu amat nah ya mikiran umat kok jadi kos kieu aneh aya di akhir zaman kos kieu nu mere jeung nu dibere bakal ngerebek kabeh di neraka eta nu kos kitu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerebek di neraka di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi kos kieu bakal apa moal sih ngaberesan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu wawasan urang teh kunaon kada materi ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara di lembur teh teu pati rarapih urusan KTP SPPT urusan berbagai-bagai urusan waris urusan rumah tangga dan lain sebagainya rukun tetangga rukun RW na rukun gitu RK rukun kampung dan lain sebagainya ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha teh kajadianan nu mabok dipilih bae sepuguhnya na sok joget-jogedan dipilih bae haju nu ngagugulukeunna kiai ustad ku sebab rada gede diberena panetanya honyana sok joget sok babok pan atuh ustad ngahayu-hayu isinya tak ustad dobloon eta ditanya ta dobloon aduh mana eta coba ustad di blon-blon kurang moal daek itu ge ditolol-tolol moal daek sebab naon atuh bloon kabeh tah ieu urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakuran nah malam nisfu Saban urang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat henteu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi kos kieu lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sabar
supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapih. Nah ieu mah maleman nisfu Saban teh sagali deui lantaran ku ari mah loba pendatang. Bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Saban sakali deui ulah hukumna bid'ah. Geus bae kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna. Nah bisi digitukeun ku nyana. Aju bae pan kolot baheula mah dalil ya pereup ya nyawa sia aya pereup ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya budak kuliah mah teu nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor aduh guys daripada orang bakal ribut teu bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham nama lah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto iya geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Saban teh jeung cek Kangjeng Nabi innallaha la yatlu'u a'mal ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina maleman nisfu Saban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep ku ari simpan ke dihijikeun jang di yaumul mahsyar dihijikeun nangke bakalna dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah nu katarima ku leungeun kenca saqawah cilaka aya nu katarimana ku tonggong askos saqawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon kana pananti kaleungeun teh pananti kaleung atini kita biyamini dan terus seterusna kadila tutini kita bismillah aumi waro izhari ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu Saban peuting dibawa teh jam 12 kalau tutup dibere buku nu anyar sing hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah pinuh ku kahadean ngan kapan lai urang mah tunduk bagus di mana jang ngaji saminggu sakali ge bari nundut tah datang ka imah mah remote TV deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV apa lobaan dipake neuleuh bujur asal nu katilu tah ceuli urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan iceli kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake karidho ku Allah atawa dipake ka bendu ku Allah leungeun dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya
mayal fizu min qaulin illa ladai ar-raqibun atid daun nu diucapkeun nu dideuleu nu didengi ayat tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat naon nu ku urang dilakukeun nu mantep Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teu eureun-eureun datang ka cek Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam keayaan keur ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah eta Kangjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang Bojong Cikupa pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi memikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama ieu rek naon ieu syiar ramean muludan geus aya can-can danana kakarak aya 5 juta butuhna sabaraha butuhna 30 juta kadiekeun 5 juta ayo teu naon suka teh tambahan tolol teman tah tambahan wae geus ulah ngarepotkeun batur eta beuntak mata hate ngaran eta beuntak mata hate ngaran aya sing geletrek wae keur naon ieu ngabenerkeun internet basid geus aya internetna saparo kakarak ge encan aya saparo deui encan sabaraha hitung ku sia cokot di material terapkeun hai duit awal mikiran duit aing ke Jakarta wah teu beres sama pihak Pak Haji kos kitu gantung habek tah plek terapkeun ya mesti kurang datang ke Imam Haji kita bentak mata hate nu kos kitu mare ieu masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu can aya mah keramikna meuli atuh ya saminggu deui Masya Allah ke tarawih kumaha atuh aya kitu ai meuli teh tah duitna tuh tukang basah geus geus pokona mah kabeh ditangkes ku Pak Haji lamal kebal hirup mah eta kos kitu tah Masya Allah bentak tah mata hate tah bentak ieu mah mobil pas liwat ka masjid nu keur dibangun ditaekeun kacana geus anu nanya aing lah tolol eta ngaranna pareum mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beuntak pan deus mata hate tinggal kitu bae Masya Allah karim tah beuntakeun mata hate urang ngeunaheun beuntak mata hate segala rupa hararampang ngareunah tuh sia ieu teh bisa ditanya ka pamajikan kunaon mewek bae antu jajakan teh meneng puasa teu boga hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala nu penting aing izinan nyandung sia cak lo kolot sial sarua jeung kabenter gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu bentak ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun bentak mata hate iyalah kurang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca yasin 3 balik
hiji Yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jeung ibadah ka Gusti Allah Subhanahu maca Yasin kadua minta rezeki nu jembar jeung ibadah ka Gusti Allah Subhanahu katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu indah kitu bere. Aduh cenah kiai kula mah kolot baheula teu bisa maca Yasin. Kulhu bae. Sabaraha maca kulhuna 100.000. Jadi ataka eta ngaranna tah 100.000. Atawa salila nu maraca Yasin. Yasin ka hiji anu dipimpin der nya nama kulhu. Yasin kadua salila maca Yasin nya nama kulhu. Kulhu ge cenah kula mah rada balelol we cenah ge bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salila maca. Atawa cenah bismillah ge cek kiai kula mah balelol. Kudu teu maju bismillah ge teu maju. Sia mah cicing bae ngadengekeun nu maca Yasin. Geus bae di ulah macana naon geus. Diuk di tengah-tengah, diukna geus pokona mah. Kaler wetan kareup tukang aya nu maca Yasin nya na. Diuk di dinya geus. Jadi ceulip piduh ku nu maca Yasin. Kakara datang ka wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Geus kos kitu geus alhamdulillah daripada HS di ditu di pos kamling. Mending dinya di tengah-tengah nu maca Yasin. Tah gunakeun kurang pake wirid taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maleman eta teh maleman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa. Lantaran tuftahu fiha abwabur rahmah. Dibuka pintu dedeh jeung nyaah Gusti Allah. Lamun Allah ngabogaan rahmat 100 nu hiji diturunkeun ku ari ka dunya nu 99 jaga jang di yaumul qiyamah yaumul mahsyar. Ku ari hiji rahmat bae ge cacing ka anak mah dedeh. Manu ka anakna dedeh. Hayam ka anakna dedeh. Buaya ka anakna dedeh. Ulah-ulah eta nu kaasup galakna hewan mau aya bahasa sagalak-galakna mau tilokna dahar anakna dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji maung bae dedeh ka anak tilok di dahar kunaon dicikupa anak dibebaskeun ka tirunan bloon eta geus biadab jasa kan jelema masyaallah borosot ngalahir dia geus teu puguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna bulen balangkeun ka jalan cai kos lain manusia pan eta bapana geus puguh kabur ka mana meureun jameureun kapanggihna ge saliwat tamatas deuleu internet ditoel ajunang karak ceces Jih, kuat. Tepuk udah tanggung jawab lah. Ya Allah, di akhir zaman dari kos kieu. Nah, maung sagalak-galak na maung tilok ngadahar anak. Tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab. Sabalikna anak ka kolot main ancam-ancaman. Cak kolot awas ya ku aing. Paehan sia cak anak dia parang sana aing sieun beureun ka kolot ieu teh naonan coba eta anak jeung kolot blon kabeh ya Allah hese mun-mun hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu Gusti Allah urang kapanggih di zaman kuari teh model kos kitu tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees geuting teh mun cilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar loba dongeng napan kuari mah kolot disate ku anak kitu kene deui besi aya kolot di kamar bae besi der saimah tungtung nama teu hees kabehan pan ieu curiga itu curiga nih
maleman nisfu Sa'ban di samping urang tadi maca Yasin kadituna istighfar ka Gusti Allah nu loba minta hampura geus ka Gusti Allah nemah diri Gusti asana meureun sa Indonesia bahkan sadunia panglobana dosa abdi lamun batur datang ke awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit deui pan nyundul ka langit berarti tapi pan Gusti mah maha gopu Gusti mah maha hampura abdi malam ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng sanajan dhaif tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi nah abdi minta hampura dihampura ku Gusti Allah Masya Allah abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi tobat abdi tukang maling Gusti terutama payung mah sendal ku abdi dipalingan bae ku ari geus numpuk di imah abdi tah ieu abdi hampura Gusti hampura dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah nu bagus teh mah dek dipake bae tah teu jadi tobat kos kitu mah tah abdi tobat Gusti ka Gusti kumaha tah Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah malam ieu maleman dibuka rahmat Allah magfirah Allah geus ku aing dihampura dosa nu geus ulah dipikiran cak Allah kita ku poharana Gusti Allah ngan aya Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir teu dihampura tamat malam nisfu Sa'ban manehna masih keneh jual beli tentang sihir atawa nyana bisa nyihir atawa geus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobat malam eta tata teu dihampura ku Gusti dua wa musahinan jelema anu zalim keras hatena teu daek ngahampura ka anak ka bapak ka dulur ka deung-deungeun pokona malam nisfu Sa'ban masih kene aya di jero hate kabeung berat mu ngahampura ieu teu dihampura ku Gusti Allah tilu mudmina khamrin anu terus ngalanggengkeun nginum arak kamari mantes nginum minggu kamari mantes malam eta can tobat nyana masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae nah ieu teu dihampura dosa ku Gusti Allah wa aqul walidain jeung anu nyentak ka indung bapa ngamarahan ka indung bapa nah mumusuhan jeung indung bapa nah ieu teh dihampura dosa tah eta masih ada tah hiji tukang sihir nu nyihir jual sihir nyana henteu tobat dina tobat lagi mun terus bae tetep teu dihampura dua musahir keras hate zalim tilu jelema anu mabok teu eureun mabokna termasuk zina kabair nomor kaopat da anu ngamusuhan indung bapa moal dihampura ku Gusti mantak mumpung aya kesempatan urang dia moal ka mamana lumpat kaler kidul wetan kulon ge ujung-ujungna Majapahit kapanggih jeung Allah dek lulumpatan ka mana urang maksiat ujung-ujung nama paeh tetep bae kapanggih bae jeung Allah jeung Allah bakal ditanya mending kuari mungkung keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cara nu bagus ku bacana kiai cara nu bagus ba'da maghrib tilu Yasin tadi datang ka Isya langsung sholat Isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisfi ngehirup-hirup malam nisfu Sa'ban mantes Isya ka imah ngopi diuk nonton TV siapa emang kos gitu baik pagaweanan atuh eta mah teu jadi deui bae dek pedang pangampura teh wayahna malam ke mah ulah sapeting bae heula malam eta
nu bagus ba orang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1 didinya orang mandi wudu sholat tahajud sholat hajat istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi pendek bae astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sakabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub pek dek nu mana bae antun dek eta bae astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mangga pilih nu mana urang resep terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata datang ka jam 3:30 jam 3:30 salat witir sholat sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat teu kuat geus hiji cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji cak malaikat teu akur jeung tanjag ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleun ku malaikat pohara jasa ai salat witir sarakaat sia cek malaikat bego ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat nya jadi orang tegep minimal 3 geus minimal beres didinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu tah dihirup-hirup kos kitu eta sederhana tah kos kitu tah eta sederhana anu bagus bah tadi teh pada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reub sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah hirup-hirup komo nu geus kolot mah ya aing datang teh moal ka malam nisfu saban hareup asana moal cekeuna sebab karasa ku aing cangkeng geus teu cager-cager haju ieu nyareri awak asana moal cak aing moal tah itu bagus eta aki-aki kos kitu tah asana geus moal jasa bae geus jadi ngagedekeun ibadah daripada ki aing mah geus kolot geus sehat bae ya asana aing mah moal paeh meureun datang kangkeng mah yeuh tah eta teu bener tah aki-aki kos kitu nu bagus mah asana cak aki-aki buah isukan aing paeh tah wasiat ka pamajikanana mana kade wasiat yang mesti isuk pae subhanallah sehat-sehat wasiat kenapa untuk umur mantunya nek wasiat naon tuh mun ka haji pae sih ulah kawin deui naonan sugan teh wasiat naon sok aya bae aya tapi teh haji wasiat kos kitu aing hayang sehidup semati ceuk teh cinta aing ka sia doang ongkos cinta ongkos sia kolot bae lo kos gitu supaya orang di dunia bebarengan ke di akhirat bebarengan omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen pan lamun kawin jeung nu sejen engke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing ulah ngomong kos gitu ka haji kolot-kolot tingana lain kitu sia mah kaduna aja geulis bae di alam ya ge jimpret saeutik ya Allah ngailah malaman nisfu engke penting siapkan besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna tarik mundur malam ieu mah malaman ibadah hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun cek Kangjeng Nabi sanyajan dhaif tetep bae mimbabi fadailil amal urang gunakeun Muhammadiyah mah nyengsarikeun ka ajeun keunakeun nyerieun nya nyengsarikeun urang
cangkelnya sungutan yang serikeun urang. Urang ibadahnya na seserian seri sia sing jadi kuntilanak sia. Serikeun aing ayo gajeun urang urang yang namanya. Tah ramekeun ku urang teu kudu berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali mah ibadah teh embung kadeureun ku nu sejenna yang ku Allah bae. Urang mah budak malam manis musaban aing ngawuduk. Ieu mah teu deuk ibadah ngagedean beuteung. Aing ngawuduk. Ayo mana bedug, ayo nakol bedug. Teu lain ibadah teh mah. Malah mah diadukeun ngadu bedug malam manis musaban. Teu lain teh mah. Lain ngaramekeun ibadah teh mah ngan teu hees bae burung. Ya ramekeun siapkeun kuari balik ngaji hes nuanta hes ieu ngaranna kelulah jang penting persiapan guys bebejak anu di imah ka pamajikan mulai diudangkeun nya jang persiapan penting geus gaji waduh hebat jasanya tungtung nama beurang hes penting molor waduh jadi nikah cak pamajikanana. Aduh Gusti Allah, ese awak dilempengkeun karena ibadah teu bisa-bisa awak urang. Berarti naon da gangguanna tina makanan, minuman, dedeleuan, dedengean. Komo urang mun ngadahar duit pamere calon lurah. Datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceuli tah, tarohanana ceuli. Tah duit kos kitu mah nundutan bae duit kos kitu. Emang gua gitu deh parang sana. Teu beunang salah bensin awak teh. Teu beunang salah dirasakeun urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahna teu. Teu tegep tetegep anak tetegep kadeuluna batin lagi leuwih tetegep keur meme disumbang maku pamarentah ja bagus teh kadeuluna herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta keneh jelemana mah sieup kadeuluna barang ku hari tek aya duit ti pamarentah di dahar kadeuluna teh bangun kumuh bangun kubu ai lucir mah luciran kuari tapi batinna kumuh beda sorotna masya Allah tah mah teu bisa dibobodo kunaon eta bensin ayo urang deuk calon kepala desa di manata nu apik mah nu hayang geus ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah lah ulah ditarima duit kos kitu. Adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin. Nu urusan di desa kumaha? Engke urusan anu patali jeung nagara tah pilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mah hiji ka masjid bae, nomor kadua di mana ngariung aya, nomor katilu nya nama tu bisa diajak musyawarah, nomor kaopatna jabangonan teh teu marahan nya nama. Iya asana nu ku aing bisa dipilih dia bisa naon gitu ngamajukeun desa minimal atuh bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu tah eta nu kos kitu tah tembongkeun tah mene maji nik milih mana tuh kumaha nu merena bangke poean ha teu dibere moal ka ditu aing mah bebaskeun habak ya kos kitu ieu loh ngaji boga wawasan ulah urang mah lempengkeun pilih calon kepala desa nu mana eta teh tadi ieu asana ieu sebab ieu bisa diajak musyawarah jadi teu kadengekeun nya nama brutal merga tiluna aja sok aya bae di masjid jati dirina geus kadeuleu ku urang ai si itu mah mabok bae ngabajidor bae jeung wau jeung masjid teu wau atuh ulah dipilih sebab eta milih teh pan urang disaksian ku malaikat engke teh kapan urang bakal disidang aji malaikat ya hakikatna teh Allah eta nu mantang milih si eta kunaon lalu bawa ngomong malaikat lah
lain gitu coba ieu kalimat ditimbang amal eta milih kadinya kunaon panyaho eta teh sok mabok panyaho eta teh bajidor pan dipilih bae nah teu bisa jawab kan duit kan nah, mana kepala desa calon kepala desa itu ngahiji sia ka ditu ngahiji ka bendera jahanam coba pan eta urang lamun dikitu-kitu kumaha jieuh jadi naon mantak milih eta oh nu mantak milih eta di desa teh pamimpin lamun tadi pilih nu mantak milih eta hiji salat aya bae nomor kedua bisa diajak musyawarah nomor katiluna jeung kula ngobrol mun nya jadi eta teh dek anu mata kula dipilih buktinya bukti naon jadi urang ulah lalawora milih kepala desa, milih bupati, ke partai bakal disidang. Eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun. Urang teh milih eta kunaon. Mentak sararieun bagi ka dieu teh bagi sieun. Kiai-kiai anu tafakur bae mah sieun didatangan ku calon-calon konstitusi sararieun ya aing kumaha engke tanggung jawabna di akhirat. Ai gede ona merena pan di mana. Sia-sia gade ya turutan ulama-ulama nu baraheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetep teu maju Indonesia maju agama ku wali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri, Mama Syatibi, Mama Syasnawi ararapik maju agama kadeulina barang kuari ambalaya kiai-kiai anu akur kiaina jeung orai koros naon bae dihakan orai koros mah anak bangkong lep anak lauk lep simet lep aya deui anak orai dihakan keneh bae tolol anak orai ge dihakan keneh bae bancet dihakan keneh bae nu teu dihakan aya suku nu mancing dihakan deui bae ku nyeuna sah naon dieu ditarik huntuna murudul eta ore koros bantea naon teu manjur ore koros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh deuk naon atuh ayo keur carita sing ade urang ye boa mangide buan teu kamalem nisbu terutama nu karolot anu geus batuk bae boa kamu boa mangian buan teu wayana malem engke pakelah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo lamun anu geus rada beuki mamaleman ketea salat tasbih di malam nisfu Saban teh ku urang pake salat tasbih 4 rakaat besi nu encan bisa 2 rakaat tapi tipe-ting mah salat tasbih mah salatul lail masna sholli sunat tasbih rakaatain Allahu akbar rakaat awal biasa doa iftitah terus maca Fatihah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15 terus ruku baca subhana rabbiyal azim kadituna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ulah waka sujud baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 terus rabbi firli beres rabbi firli baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu sujud deui baca deui tasbihal a'la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 tidinya langsung naik keluar
maca deui Fatihah surat subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 terus tiap rakaat kitu jeung kitu bae eta ngaranna salat tasbih lakukeun saumur hirup sakali cek Kangjeng Nabi mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali mun teu bisa unggal sapoe sapeting sakali saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali satahun sakali mun teu bisa satahun sakali saumur hirup sakali nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok teu bisa saumur hirup sakali acan pohara jasa Masya Allah ima penting tah tingke selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat cik ajengan musannif pimu di hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin kamari kurang geus dijelaskeun tatu teh gapan jumlahna aya 10 Iji aya nu disebut tatu kitu harioso nomor kaduana tatu daniyah nomor katiluna tatu badiah nomor kaopatna tatu teraheut tatu kitu mutalahimah nomor kalimana tatu simak nomor kagenepna ieu tatu mudihah nomor ka-7 tatu hasimah nomor ka-8 tatu mutan munakilah nomor ka-8 tatu makmumah nomor ka-10 tatu damiko ta eta raheut-raheut teh geus dijelaskeun ku urang sababaraha minggu katukang lebeng teu inget saeutik-eutik acan poek sama sekali. Iya mandek jaritakeun tatu-tatu tersebut, raheut-raheut tersebut, eta kumaha engke kisosna diatna. Nah, cek ajengan musannif. Imudi hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin. Tetap dina tatu mudihah ngarahetan sirah ngarahetan wajah ta eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim 5 onta namun hiji onta 20 juta kali 5 berarti saudara 100 juta tatu mudihah matu dihulaz majelemana tuan sirah datang kakadeuleu batok sirah atawa wajah kadeuleu tulang sanajan ditukangkeun ceuli di dia dibacok kadeuleu tukangna ngaranna tulangna ngaranna tatu mudihah bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikeun kakadeuleu tulangna nu kitu ngaranna eta tatu raheut mudihah na ieu balsanana diatna 5 onta 100 juta jelema ngabacok sirah adeuleu kurang batokna ajur bahkan beulah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atawa ieuna dibacok kurang kadeuleu rahangna 100 juta mudihah teh kos insyaallah nomor kedua simatin ma'idhin asyaratun aya nu disebut tatu hasimah tatu hasimah mah ieu terkena diatna teh 10 onta lantaran hasimah mah tasimuhu ngancurkeun kana tulang ai tadi mah ngan sakadar kadeuleu tulang teh
mun sirah kadele batokna mun rahang kadele tulang rahangna mun di sisi celi kadele tulangna eta mudiha ai ieu mah kabacok atau lamun kurang make kitu halu bah remuk ngaranna tatu Hasyimah ieu mah 10 onta sebab leuwih dahsyat tibatan mudiha berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabaraha duit 200 juta ada besi urang naudzubillah min dzalikum si aju di Indonesia mah teu anggeus dia undang-undangna teu anggeus lantaran undang-undangna lain berarti selesai ke diselesikeunna di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah wadunahu khamsatun tatu Hasyimah disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadele tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadele ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaul mah eta mah hukumah ai hukum maksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya eumeur sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieuna ieu tulang mun dicekel nyeri ngan teu kadele nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta cek sakaol eta mah sakadar hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah kos mun nakolatin khamsatasyara dina ngalaksanakeun tatu munakolah ta ieu mah leuwih luhur eta mah kasupkeunana ka diatna 15 onta sebab tatu munakolah mah di samping rusak pindah posisi tulang teh ieu mah pindah posisi oh jadi acak-acakan tulangna mengso hese dilempengkeunana ge ku tukang urut teh eta mah kudu diacak-acak heula kudu diremek-remek heula karak bisa dilempengkeun ieu mah urusanana sekitar sirah neta 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 kalian seberapa 300 juta pamamumatin zulusudia ya tatu mamumah katu mamumah nu tablau khariyata tadimag eta mah bisa mocot kana wadah uteuk ieu ngaranna tatu makmumah mah tulangna kulantaran ku urang dibacokna di dieu tadi dieu doh coplok tulang ieu batok tulang coplok na eta mah 1/3 diat lamun diat 100 bagi 3 berarti sabaraha 100 bagi 3 berarti 33 anu 30 bae ku hari 33 kali 20 sabaraha
tilu kali 2 genep nu tilu tadi berapa genep berarti genep ratus genep puluh nu sepertiluna entar kos gitu beki luhur diat sulusu diat walau au doha wallahu a'lam.